Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang anaking kelas 8 sadayana. Hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang teraskeun deui pangajaran basa Sunda dina dinten ieu masih dina pangajaran diantara. Nanging satu acana urang sasarangan ngadua. Mudah-mudahan pangajaran dinten ieu kenging hikmah sang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Wala hilap urang syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala masih dipaparingan ngakiatan, masih dipaparingan kesehatan, tiasa naraskeun pangajaran sok sanaos masih kondisi daring. Nanging ulah ngirangan sumangat urang kanggo nuntut ilmu. Anaking sadayana sabada hidup sababaraha minggu kapengker parantos diajar ngeunaan padika biantara, parantos ngeunaan diajar ngeunaan mikawanoh biantara sareng sagala rupina oge aya diajar mamanis basa mangga ayeuna hidup nulis naskah biantara saloyu jeung aturan-aturan biantara aya bubuka eusi jeung panutup. Nah, hasil tulisan hidup terus direkam dina video di-upload dina Instagram masing-masing. Ya. Wala hilap tag @kiki_rukman_nurhakim27 @kiki_rukman_nurhakim27 ya. Hasil karya hidup dijantankeun nilai praktek dina pangajaran diantara. Pamaya patarosan tiasa dina kolom chat atanapi tiasa dina forum diskusi anu aya dina Smart School Al-Wafa. Nah, hasil tulisanna mangga ku hidup dikintun kana tugas online nu aya dina SSA. Mangga pilih jadi nasionalna judulna aya engke naon wae nu tiasa dipilih ku hidup. Hatur nuhun sagala peratosanana. Mudah-mudahan pangajaran dinten ieu tiasa namih ilmu pangaburuh kanggo urang sadayana tiasa diterapkeun dina kahirupan urang sadinten. Wala hilap panginten tugas dikemprokeun tepat waktu. Hatur nuhun sagala peratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.